Hayang nama perem cara barudak tapi da itu pagawean teh can bareres tuh urang teh rek popoe heula senal nu bebenyi teh biasa geuning barudak nama biasa kamarana pareurem pareurem beres moekeun senal si jana ge meupeung perem arek mani heula badi basa beres mani ieu teh kaburitkeunana nya nya geus magrib tuh barudak oge geus beres salat sarwana jeung urang nya nya di dieu teh arek titileup heuh da geuningan tilepanan teh Gusti nu agung ieu tilepanan geus saminggu meuni eueuh nu nyabak ya Allah tadi dieu teh urang teh bari ngawek-wek kayak satu mereka teh nempokon inung cek yang teh bantuan inung teh telah anak tina gantunganana ari maneh kana nempokon inung bari ngunungan si Denis balik ti Masjid cek yang teh heuh atuh mamah cenah ngomongna teh bari ngawat we geuning bibirna teh siga bujur asupan baheula mah urang teh lamun dagang asepan butuh teh sok dietakeun ku kolot baheula mah cenah tah cenah budak teh tah aya dagang asepan saha rek meulina tah meupeung murah cenah majarkeun teh urang teh sok luak-liuk cenah saha dagang asepan padahal mah urang keur nyungcung meureun sok kitu geuning kolot baheula mah sinir sampirna teh jadi henteu kana langsung ka jenisna jadi sok ngomong naon heula geuningan sok kitu aya nu sarua teh tadi oge beres nya si gantungan teh urang beresan heula heueuh paur si jate pernah ieu kana gantungan ampir-ampiran kana matana eta ku gantungan astagfirullahaladzim urang kuat ngelenyapna ge ya Allah ya Robbi kuat ngagibring rawas kareureukkeunana nakunan atuh bisa kitu heueuh pancaritana teh kieu urang teh jajait nya di imah si mamah teh di ditu keur kasimpan tah si jate ngome gantungan astagfirullahaladzim si seukeut teh paranti heuh ngaitkeun geuninganan eta teh asup kana si matana teh urang teh reuwas kuat ngagorowok di dinya teh ieu hayang nyaho teu untung nama teu nanaon aya eta namanya raheut nama teu nanaon ngan cileuhanna ge saminggu oh jadi budak teh cileuhan we sapanjang saminggu teh ayo we cileuhan jeung lain saeutik-saeutik loba meureunna cuk urang teh nya sugan kakoet di jerona heueuh urang teh dilenyepannya eta lamun kumaha lamun kana sikina Gusti nu Agung teu kabayang urang teu kabayang urang kumahanya eta ge harita urang kuat ngahuleng kuat leuleus arek nanaon teh kuat emung banding ku reuas nempo si Jia tidinya teh urang teh rada trauma nya heueuh trauma pisan pokona mah lamun aya geus ngejajait baju teh sok buru-buru urang masuk gerewek ka barudak oge kade si Jia paur si Jia pan teu nyaho naon mah jeung lengar geuninganan matak tadi oge main arek ngome gantungan teh aduh urang teh jadi inget deui nu kamari-kamari na geuninganan aduh matak lamun keuna mah teuing urang teh pasti disalahkeun ku bapana pasti lah moal salah deui heueuh da namun naon teh sok nyalahkeun teh ka indungna wae geuninganan kata mah di urang na ge teledor harita teh jadi urang teh anteng we nelepan baju ai budak teh diriksa-riksa heueuh beujeuhna ngoprek teh geuning sakala dioprek kadang-kadang mah sakala diasupkeun ning kana baham heueuh nya teh bingung rek dicara menogi ngaranna ge bolon deui can ngarti nanaon tina mah lah moek nanaon teh kudu anu ngajagaan kudu anu ngasuh pokona mah budak teh tadi dege urang teh beres ditilepna ge nya.